Sapalihna ulama ngadawuhkeun kieu ye, al ilmu bit ta'allum. Lamun urang hayang boga ilmu maka kudu daek ngaji. Wal barkatu bil khidmah. Lamun urang hayang barokah ilmu maka kudu daek khidmat ka ahli ilmu. Sabab natijatul khidmah al mahabbatu wa mailul qulub. Kasiapan urang keur pikeun ngabdi kanu jadi guru eta teh murni kusabab urang ngabogaan rasa cinta jeung katerikatan hati kanu jadi guru. Innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Hate didesain ku Allah teh daek mika cinta ka jalma nu geus gawe alus ka urang. Matak bakal timbul khidmah lamun urang geus aya mahabbah. Mun hayang barokah ilmu sok sing daek khidmah ku cara cantelkeun hate kanu jadi guru, timbul rasa cinta, insyaallah aya khidmah. Wal manfaatu bit taat. Lamun ayeuna urang hayang manfaat ilmu, usahakeun paksakeun urang kudu taat. Eta teh syarat santri jadi. Ngaji, khidmah, taat, insyaallah barokah.